Pati kacaritakeun zaman Raden Kian Santang nyebarkeun agama Islam ke daerah Pakiduan. Nyi Roro Kidul sok remen ngagoda karahayat anu geus ares Islam. Sangkan kaluar deui tina agama Islam terjadi abdi setia manehna. Sabab itu Raden Kian Santang boga karep rek ngajak Nyi Roro Kidul asup Islam. Caturkeun dina hiji wanci penting Raden Kian Santang geus adu harapan jeung Nyi Roro Kidul. Raden Kian Santang nyarita ka Nyi Roro Kidul. Hei Nyi Roro Kidul, anjeun tong ngaganggu hayat kuring anu geus arasup Islam. Lamun teu beunang dicarek, tong warek nyieun tindakan kasar ka anjeun. Ngadenge panantang itu Nyi Roro Kidul, Raden Kian Santang tetap tenang tur waspada sarta saya gediri pikeun ngayonan tarung jeung Nyi Roro Kidul. Raden Kian Santang pok nyarita ka Nyi Roro Kidul. Lamun kitu hayang anjeun sok ngeraketrunkeun sakabeh ilmu anjeun pikeun ngelehkeun diri kaula. Nyi Roro Kidul ternyata pasti deui langsung ngogorok bari mutakeun panarajangna ka Raden Kian Santang. Awakna ngalayang kaos huang rek nyamber mangsa. Raden Kian Santang kecileran ka waktu raling kusumah saja bertanding. Diserang itu ku Nyi Roro Kidul rikat ngeunakeun tata gerak ilmu silat gagak lumayu. Dibarengan ku tenaga lapisan jeung ilmu panyenteng awak anu geus nepi kana tampang puncakna. Awakna ibarat langkang sakolepat ningkahan panarajang lawan jororat pos jalgadeg mancuh deui dina tangtunganana datang di panarajang ya jororat pos ya jororat pos. Ningali kayan kitu Raden Kian Santang nyarita ka Nyi Roro Kidul. Kumaha karep anjeun ayeuna rek taluk atawa rek teruskeun tarung? Dicaritaan kitu ku Raden Kian Santang, Nyi Roro Kidul kepeki buncak amarahna terus nyarita ka Raden Kian Santang. Dengarna pun yang kenyap mapatkeun ajian sakara bedah anu disalurkeun kana itekna. Kelila balik ngagolok. Ya, durinya cahaya bareng anu kawartina itu nyuruh nyambar awak Raden Kian Santang. Cahaya bareng teh di mendung ku cahaya bodas anu kawartina dampal ka tubuh Raden Kian Santang. Yuk, suruh dar. Cahaya bareng jeung cahaya bodas silih sereg di waktu anu lila. Teteh kekuatan cahaya bareng leuwih kuat. Harita awak Raden Kian Santang kadrong ketukang ketika ribuan meter jauhna. Ngantukeun nepi ka roboh ngabengkang sabab hiji gunung bisa napak mancuhkeun deui tangtunganana. Bari ngatur napasna Raden Kian Santang mapatkeun ajian pasek bumi. Sapasang leungeunna ngabendung cahaya bareng bari ngagorok. Ya, seru, gerung, dar. Balukarna Nyi Roro Kidul kadrong ketukang terus rubuh ngabengkang maling lemah kebiasaan berburu hudang. Sakujur awakna sarengku. Geus kitu mah Nyi Roro Kidul nyarita ka Raden Kian Santang. Ampun Raden, beuring ampun. Memang teh lamun janji wareg nagati Raden anjeun. Dok Raden Kian Santang ngajawab, "Hade lamun kitu anjeun teu kowa dihampura, tapi lamun anjeun jeung janji mangka kemah anjeun teu kowa moal dihampura deui." Nyi Roro Kidul nyarita deui, "Hatur nuhun Raden. Memang ayeuna kuring pamit rek pulang ka nagara kuring." Geus kitu mah Nyi Roro Kidul ngan sakolepat ngeus panggal Raden Kian Santang anu masih keneh ngantung hiji gunung. Sampai anak nampageun teu bisa dilengkahkeun sigang rapet jeung taneuh tapi teu lila aya saratan pajirih. Kasep menak eta taneuh anu dampal ku hidup teh.
patulasan calik kajang Sunan Ampel maka awaskeun wakan nashadat Raden Kian Santang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dadak sakala sampean anu paparuh teh jadi hampang bisa dilengkahkeun sabiasa deui. Saterusna Raden Kian Santang kedah ucap Alhamdulillahirabbil alamin. Kaula geus bisa manfaatkeun pati atawa nyelametkeun diri tina ancaman pati di tempat. Sabab itu kaula rek ngaran pikeun ieu gunung atawa tempat tina urang eta urang malati. Nang mak jeung lat tina kecap maklatkeun tina kecapati. Mangka ieu gunung kaula rek ngaranan Gunung Malati. Di harita babaja-baja ngajak nyelet jadi dongeng pada dongeng tug-tugi kaki waris di dongeng kendai kusum kuring. Baraya Sunda anu masih sakiana ngagukeun upama ditenen kasauran Raden Kian Santang dina eta dongeng bisa dicindekeun yen kecap malati teh tina asal kecap maklatkeun pati. Rupina dongeng kusum kuring diciptakeun sakitu bae. Capenios Urip Sunda. Alhamdulillah.